Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana. Katepang deui sareng abdi salsabila dina program Warta Sunda. Aya sababaraha hiji nu kedah didugikeun ka wargi sadayana tina hasil wawancara abdi sareng ade kita nyaeta ngawawancara Ibu Siti ngeunaan unit kesehatan di Sakala. Mangga we dihaturanan. Kawitna anjeunna teu kapikiran janten bidan, kusabab pun biangna miwarang janten guru. Tapi anjeunna resep ngeunaan kana kasehatan kusabab anjeunna sok ningali tenaga kesehatan di kampungna. Nalika anjeunna lulus sakola, dilajeng ngadaptarkeun diri ka perguruan tinggi Stikes Respati jurusan kebidanan. Sanajan teu diwidian ku pun biangna kusabab biaya anu teu saeutik jeung sieun eureun di tengah jalan. Kalayan tekad anu ageng, anjeunna tungtungna tiasa lulus dina waktosna. Anjeunna lulus kuliah tahun 2011, dilajengkeun di Damal. Puskesmas salami 7 tahun, teras ngalih ka puskesmas tapi mun kayang 1 tahun. Teras ngalih deui ka klinik di luar kota salami 1 tahun. Teras ngalih ka riset Kementerian Kesehatan tahun 2018. Tuluy jadi relawan Covid salami 2 tahun. Teras ngalih deui ka riset Kementerian Kesehatan. Tah ayeuna anjeunna didamel di SMK hiji. Pasti anjeunna atos mineng ngarawat murid-murid anu teu damang. Antarana penyakit lambung atanapi asam lambung, hipertensi, jeung hipotensi. Biasana anu boga penyakit asam lambung atau lambung disebabkan beuteung anu kosong, telat dahar, ngadahar anu lada. Nu kadua penyakit hipertensi disebabkan ku tekanan darah tinggi leuwih ti 140/80, sare peuting, turunan, esensial gestasional. Anu katiluna nyaeta hipotensi disebabkan ku sare peuting teuing jeung kurangna nginum cai. Cara nangkulan penyakit eta teu beda jauh nyaeta kudu ngajaga pola dahar, ulah sare peuting teuing, loba nginum cai jeung ulah loba nginum kopi. Sakitu wae warta dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.